pasti senang. Ya aduh jing. Hah? Ya naon dia? Naon padahal? Ini parah nih. Aduh, ieu kai euy na kumaha teuing nya kalahkah ke sarirungan kieu ya mobil-mobil acan ngaliwat. Nah kunaon bajek? Beakeun bensin pik. Naik ka mana pik? Rek neangan mobil tuh rek muat suluh kalahkah ge sarirungan kitu. Kasahanya? Oh, eta suluh no pik. Yo, biasa mah si Bang Doyok. Ini tuh tuh. Sok ketem di Palapatan, juk teang gila. Oh, atuh bah. Kurang dit teangan nanya. Heeh, jog dari Palapatan di dinya. Siap. Siap. Capek euy. Oh, si Opik. Yo kai geus sarirungan kieu. Kai mah jual-jual atuh. Yel, capek. Kemana Pomini atuh jauh kenehnya? Padahal mah jual we ka si Mandoyok pan sok melian oge kai si Mandoyok teh. Alah, geuning itu siga mobil si Mandoyok. Tadi si Opik neangkan itu. Aya. Ka mana Mandoyok? Lomaan kieu euy. Urang ek muat kai di girang biar teh meuli kai tah. Ek muat kai. Sekalian sia, aing ge jual ya. Lumayan, tapi kagak selukutan. Kok aing teh dijual-jual ka pohoan Mandoyok. Jir, Pak. Lumayan loba, Pak. Ih, heuh atuh sekalian. Nambahan itu, Pak. Heeh. Ek dijual sabaraha mang gek? Lah, aing mah sabaraha we aing kapren mah daripada bulukan kieu tuh sarirungan. Enggak sok beuli we sadaekna. Bah, aing paling ge ieu mah. Paling 100.000 nya sal. Heeh. Heeh, geus we. Kop. Angkut anjing 100 oge bae. Heuh atuh ieu. Aing teh moal duit. Aduh, pas-pasan aing yang meuli udut tadi namanya. Tah. Heeh, nuhun pisan. Sok we puat langsungnya. Heeh, sal mobil karep saya ti Kang Parwat. Aing geus meuli bensin ya beakeun bensin kadinya. Heeh, katununya. Nuhun sami-sami Mandoyok. Sal deuleu ya lumayan euy loba. Buat, karep saya ti mobilna. Heeh. Buat atuh. Harap tadi ka? Ieu puat kana nawa. Gas. Puatkeun heula lah hiji kan. Ame bang bawa sekalian ka pabrik. Yuk, taruh dulu, muat. Buat apa sare? Sal, sal. Yang kadang ya. Ayo pajangan euy, teren euy. Sok. Ini lah ya. Jangan ada apa lagi. Sal. Kebeneran Kang Boyok. Wing neangan ka girang, bar kita muat kai, nah ye geuning geus dipuatkeun cek saha Ji. Mang Opik. Pan urang ieu ti bieu ka kara meuli. Ti Mang Jek ayeuna ge. Nah meuli ti Mang Jek kumaha? Apaan ieu teh kainu urang? Urang bieu oge balik ti girang pas nyusul teh neangan mobil. Alah, baru ku sorangannya Mang Opik. Nah kumaha? Anjir. Wah. Si goblok aki goblok ku aing sia kepanggih ku aing diwajak sia teh Mang Jek. Ya. Ciekeun tah. Turunkeun deui atuh. Sok turunkeun. Tarurunkeun deui ieu urang mah teh nyaona naon ya? Beda kainu urang. Tah turun kita. Buat uang moro aki-aki lagi gue. Turunkeun. Alah aing kumaha ieu? Kai batur dijual atuh. Faisal, gue watong boro Mang Jek na goblok ka aing nipu sia teh kieu aing. Mesti di warung ieu geura. Lain naon ieu pelajaran ieu, uang bere pelajaran. Ngan ada deui ieu lamun teu beunang kieu mah. Heuh nama Ieu buat narek-narek. Ayo. Si goblok ka aing nitu. Bawa tiap naik. Gus. Hah, aya ku ngeunah. Duit keur bensin boga pulangna. Bensin pinu. Nyesep dulu. Hah, kalau hati senang, tiktokan anjir. Rayakan.
Ajo jing. Ajo jing, bukan ajo jing. Bukan pinggir kau. Ajo jing. Ala ajo jing. Aha. Hati senang. Ya ajo jing. Hah? Ya naon dia. Naon bener ya? Ya, bener naon ya? Bapak itu jual kain-kain. Goblok tipu. Bener ya? No. Ya itu. Ah. Goblok kain batur dijual seteh. Makan. Wani ngejual kain batur. Sudah naik mah kapenak goblok deh. Kampuratu man loyok. Bang, Amaneh burik tas di mana burik? Kalau di kebon. aing kerenangan manuk, Bang. Ari abang ke mana maju ke kebon? Aing ngek supa burik. Abang nengan supa, aing gitu melak di kebon. Hante kayak eta mek neangan we aing masukan aya, masukan manggi di kebon kan. Aing gitu sia melak manuk di kebon neangan manuk segala. Aing mah Bang teu melak oge geus meunang di kebon Mang Mimin. Nah, ada kalaka dicarekan ku Mang Mimin teh. Nah, atuh sia malin ala kan. Nah, sieun-sieun teh ku Mang Mimin sia mah. Lain ala kan alus manuk kitu mah. Padahal Bang ku aing jadi ala, ngan ngomong eta si Mang Mimin teh. Plak aing cenah. Alah, manuk naon burik? Manuk dudut Bang anu sorana teh. Ku. Aing jaga dicabak cai ngaman teh. Alus anakna oge na. Ada kala nyarek ka aing cai oge. Eta manuk aing cenah menang melak. Hah, sia mah belogog bisa atuh beunang dibobodoh ku Mang Mimin kan. Manuk mah kan. Oh, taraya nu melak manuk di kebon sia teh. Ah, sia dibobodoh ku Mang Mimin sia mah kunyuk. Ajig teuing. Berarti Mang Mimin nipu ka aing. Ajig mun geus lain kolot pisan Mang Mimin. Awas ya Mang Mimin mun papanggih ku aing didodet mengasa-asa pokona mah. Geus dihareup cenah. Oh, geus teang atuh teang jik tah, ieu kitu. Geuat. Nyaho ka atuh di teang. Oh, jik, geuat. Ayo, ayo. Oh, iya, Damang. Alhamdulillah, ya. Tah, iya sok ai kanggo mah. Sabaraha ya Kang? Tunggu kuda rencangan geus tawis 200, 50 ya teh. Iya, kok saya teh pandai. Aing bawa duit teh ya. Ai sugan teh moal tulus ieu aya babaturan budak teh ka dieu. Kumaha tuh? Teu bisa. Ieu mah geus ditawar ku urang. Emang di dinya nabar sabaraha? Pandai. Kau sering ke babaturan wae atuh ka urang. Iya ku aing geus jadi dibeli dah ditawarkeun ka batur. Aduh, wayahna Mang Jack panik ieu. Kajenting kurang mun tulis Mang ke Mang Jack mah dibere jeung meuli rokok mah ieu karunya babaturan sisa jauh-jauh ti Tasik. Wayana teu bisa kitu dalam perdagangan mah. Ku aing geus dileuwihan 3 kamari 3,5 lah. Geus Mang Doy, mending kena ku abi 400 aslina ayeuna. Asli ayeuna 400. Babi, ayeuna 400 ribu. Tuh, so 400 ribu. Nya, Mang Doy. Nya geus bayar tuh lah. Nya geus we atuh Mang Jack kajenting ke Mang Jack malah urang kena ngarti ieu dibere udud kurang. Ah. Karunya eta. Aing mah lain ku masalah ududna lah. Pokona mah tidak sportif lah. Aing masalah jual beli teh. Jadi hate aing kieu mah dibikul 400. Geus ketang angsok wae ang karunya jauh ti Tasik. Siap. 400 nya 400. Geus bae lah atuh milik didinya meureun. Kenapa Mang Doy? Oh 400 ribu, iya artosna. Hatur nuhun. Nuhun atuh nya. Sami. 400 ribu. 400 ribu. Ya, mangga. Hider. Hengalkanlah. Duh, Pak, alhamdulillah euy. Komisi atuh urang. 50. Gitu atuh sah politik dagang mah. Tinggali Bapak jeung Mang Jack. Ha. Nuhun Bang Lai. Siap. Ah hanjakal bebejaka bapak orang jadi ngan diberi 50 tadi nama si bapak orang nage 200. Mangga seduh kuat ya lapar pisan. Ih, aing lila pisan tukang bengkeng pisan ngakak. Ini ayam teh seueuh. Aduh, gobloknya yang kieu deh we. Aduh, si kunyuk mi ayam aing kunyuk. Geblok. Kucing. Oh, bunga. Nami ayam aing dihakan kan?
Ini ayam aing yang kerjakan. Mu aing nih ayam yang kena dihakan. Siap kunaon? Mu mana yuk? Ngomong. Jadi no.